genang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna kakawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh menang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu neulekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah tumis bae urang cara ricing bae budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun menang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi menang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi menang Allah nah mantep cak pejabat teh nah Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we atuh kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka sorgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakana tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamal nu jangkung didamal nu pendek didamal nu putih ku Gusti didamal nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah al-qabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae fala kasyifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah subhanahu wa ta'ala asup ka jero hati urang itu tah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hate urang
Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering, urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage pae dokter nage cenah dukun nage modal lain pae deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulat sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang. Urang ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya kuari diurus ku Allah, imdad ngaranna menang Allah. Tah kuari diurus ku Allah, ku aing disehatkeun ku Allah. Piceun sehat cak Allah, keringkeun nang Allah. Cagerkeun deui nang Allah. Kuari sugihkeun nang Allah. Cabut ku aing hartana, susah nang Allah. Begitu susah cabut deui kasusahana sugihkeun deui menang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener Masya Allah bener mulai kuari praktek boga modal ya 10 juta dah ngawarung sanggeus ngawarung beres dipinuhan warung leuleutikanan 10 juta seminggu, sebulan, 3 bulan rugi sial. Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah kumaha menang Allah menang Allah sampai aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ka pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka cinggu taha kuari aduh cekel leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tertebaik berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng teh jelema teh lempeng teh pikiranna barang nu dikaluarkeun suara jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing gak kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang dak dikaluarkeun alhamdulillah urang je alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu katarak didinya doang geus katarak kayawan jasa tah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah
apa guys ngomong baik kau anak Pak Haji nu di Cikupat ya jadi sialah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ditu mah kumaha sia bae apa ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat teh jelema iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya di Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah sejasa neangan anak kepada kos itu sejasa malah mah batu kira-kira baik kamu anakan gula waduh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet ya 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1,5 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh ngomong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di oknam di Husada Insani beak 150 juta cekira teh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abari kurang meunang atuh kuari atuh beak kalau mah maha kawasa cek na teh ngabeakeun kumaha bae tapi karena lamun bae kieu yang kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengeueuhan bae nya sial amat saya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je ari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus atasna ngeunaheun cecekna dagang blok atuh urang mere pakir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekna isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkan lagi itu menang Allah ngancaran baik ku Allah tamah
ku ieu atuh ku Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ge wayang saskalamun Allah ngenakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kamarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahu moal aya anu bisa ngalingitkeun geuringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ditajong goblok ka batu teu deuleuh beureum cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguai mah ti baheula ge teu neuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah salat sunah mak lamunnya na masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh iki teuing ya aing ye Allah aduh kieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunnan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunnan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae
Korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomong nage kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing dek ganti baju teh atuh enggak teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa karena jantung gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara diberi 1 juta maunya 1 juta beri dia 2 juta ya payah keneh ge jadi asana taing teu ngeunah tapi barang boga pemajikan ieu dek ka mana kak dek make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunangeun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaulah yang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta geus balik ka pribadi geus mata nah iyalah nu hese diduga jangan gelis ngan sakadar cangkang doang orang hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena gelis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki da mah geus suganti arek mandi orang rek diseuseup jadi teu hese salaki teh teu hese moneangan ayo ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholiq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kuku mah asal boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah gak dek nginum teguh ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh ayana bae mun di ditu sapoe di dia sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh menang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bawa ku urang datang ka maot kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah
nangtung urang menang Allah, diuk urang menang Allah, ngomong urang menang Allah, kicep urang menang Allah, denge urang menang Allah. Eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah. Teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahir anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna, al khabiru tur maha uninga ka hambana, uninga zahir jeung batinna, uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae. Tuh nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila aina ilen tori ilen haj naon ilen teh ila aina. Nah gitu ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah tadi ke fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos gitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dieu tilok berjamaah di ditu mah lumpat kana hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek jadi teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa? Jangan si anu aja. Eta teh naon sebabna? Lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neuleukeun nyana. Neuleukeun nyana, kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih, kebel-kebel hafal fikih. Babarengan jeung ahli nahu, kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah. Babarengan jeung ahli Allah, makrifat lalaunan jadinya ner. Lantaran eta pengetahuan seseorang teh nuntun batur. Atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sirama ge wede. Paling ge anu timbul teh kitu. Arep endi sirah? Tadi ke kos gitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English Studies geus kos kadar itu
Nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapaskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jika nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh cung beureum tuh di luhur tuh ija luhurna nya fauqa eta tuh di hadapan tah ngaranna tat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis apa-apa kana tah apa kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kenon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun ukuran dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae ge moal geus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kade jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula ge teu bisa emang ngajalanan bae majaz dengan kos kitu teh ese teh ngaji teh tah ieu tah deuk jelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkos siapa haya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak poal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang teh udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel atuh mal cekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia ta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang melotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna kakawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur
cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu noleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun menang Allah kana neraka menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi menang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi menang Allah nah mantep cak pejabat teh nah Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti ai abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing ai abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing wae aing pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakana tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah al-khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nuntut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon aju abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala
haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon kabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nya ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pada eta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh bener nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya teh di Banten wali aya teh penerus walina aya aju arasub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing tah batur sia keleh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton
eta teh kahayang sah kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ke Elesia Nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan Nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut pannya nama embung malam nani cek teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna geun tiis di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dawai dayah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kaartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si aju nongton si tingting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah tahu nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia ye al khabir
maha uninga kajero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasakan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho kajero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari deuk lompat ka Karawang aya naon katewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ke Allah faqad capal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibulu ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi di yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh maneh anak eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha ge waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasma an nasri wa anna al faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokot nazata pocot ku anjeun
ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantap jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali pada maghrib tilu kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup tadi. Dileukeun ku mana. Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu kasubkan gajah sana ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopeah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu biduri Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaka bebejatengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa ta. Wiridna ieu bada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti
abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabeh ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta cak kiai nu deukeut sarua oh sok-sok na bala cekeun lah teu maningkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala.